ayana gandeng ulu agan ulungan wa di kumahan we teh nun ditajong wa lan tajong ditajong wa ulu kumaha parantos kieu wa alah hebat tajongan anak wah lain beja Kang nya beja mah gugur teh si guyur eta teh si guyur mah najongna jeung pamajikan eta kabur wae ganti dua peti ganti aduh wah ulan cing tulungan wa percaya ka wa lamun wa teu bisa nyageurkeun ka Rai Gatot Kasawa leungit kepercayaan putra antar Jawa wa cageurkeun wa omat wa itu kan wa kepret siapa ini tuh yang nyebut uwa atau ka bapak mah munini tah wa cing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun ka Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakatawang wa sokanya wa tulungan we wa cing persanten percaya ka wa lain senjata dunia dulu jang ieu lain senjata dunia anu dipake tuh da kolot mau waspada wae moal ti kadipaten dunya keneh tah masya huyuk Kayung agung ya babar wite samia rempel godonge pang-pange sekar mekar inggali ya inggali andele si pandan arum si pandan arum di pagelaran Jawi Keraton Palemer Sukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan linggih Resin Rada kawuwuh Batara Indra Satria Tenyomaya ngandika lelei kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa Kakang Pancin Rada kapayun linggih nakang oge anak King Indra Allah Allah nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para juata marasang pun kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikersang naon purwa panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adi guru memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak
kawah Chandra di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina leresan di rupina eta teh parantos ka uninga ku sadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam paingan atuh paingan adi para luluhur urang kapungkur parantos nyaurkeun yen hiji waktu bakal aya hiji zaman anu dakwah kari pertengtangna anu ngaji kari haleuangna tapi kajahatan mah beuki meuweuh di mana-mana itu kaula nun adiku sedengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh gitu yen manusia teh kadah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeun ku pangeran teh manusia. Nah ana ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sote manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rela ka manusaana malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak aya bener ceuk filosofi aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna suara terbanyak tak ieu jigana jalmi teh seueur ngabalieur seueur condong kana kaayaan dunya wungkul malahan cenah ieu mah cenah ke di mana aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan sabelah panon poe geus bijil ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya tapi kaleresan we pan ayeuna mah panon poe teh masih keneh ti wetan aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat makrifat kaituna iman tauhid makrifat Islam ta eta falsafah urang dunya nepi ka kitu dalamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan keneh panon poe mah da ceuk kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah ceuk babasaan jalma we nu aya di marcapada jadi cinek nama panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat kumaha ceuk dolar tuh katimuranana geus leungit tapanon poe biji ti kulon teh eta tong bujeng hingga ayeuna budayana kadaharan urang Amarta urang Astina ngadaharan kulub tales kulub sampu da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken Dunkin Donut pizza nu matak panyakit ge alalanyar uluh nya budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patula patalina sareng peradaban sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana upami budayana tos aut-autan bangsana ruksak di eta nagara leres tak kitu adi nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh sasat pimpinan triloka salira adi
tilu loka alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka, alam kedua alam madya pada, alam katilu alam marca pada, sadayana ieu teh kasalira nyokona. Sedangkeun kajahatan di dunya beuki seueur. Nah ieu dewa teu tanggung jawab, jelema geus silih paehan. Nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marca pada. Tak iya kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku akang ti parat jua tamarasanga nyangakeun ka salira adi guru ieu jalma dugi kasilih paehan kieu ieu nyoko ka urang ieu curug mengko ka urang ka dewa-dewa dewan-dewan nu di sawarga ta salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi. Kakang Panji kaulan secara teu langsung eta teh menta pertangungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tah geuning sumuhun rupina makainya mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertib teh taraje ninca kamalan mung tiklari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan tah geuning sumuhun kitu adi guru nuhun katampi ku kaula tuh kaula ge da ungapoe teh noong ti dieu yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca trenggana di malat titek-tek dugi kabengek sadayana katinggal kumaha leres nanging di dieu upami ditinggal kana sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeun ka alam dunia eyang Adam laras jadi pimpinan di alam dunia atuh tong bujang hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun naha ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya tak kulantaran kitu kajadian anu ayeuna ka alaman teh ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firmana daek samledok waduh ieu teh aya dina skenario pangeran leres tos dikotre tos aya dina tulisanana saling paehan teh nu mawi agama diturunkeun oge kitu supaya ulah leuwih jahat tak ayeuna urang salaku dewa nah teu bisa ngomean teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener Kang kaula teh makhluk kaula teh anu dijadikeun ku pangeran setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahinga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina atuh komo kaula salaku mah amuing kang nuju raos impawacana sapraptanepun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka sorak kenah dia aya tamu
Wisnu. Weh, Adi. Saha? Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna. Wow. Merendek nguningakeun kejadian Marcapada Rupina. Sampurasun yang rampes. Kunaon? Aduh. Semahong arsana maya. Semah kaulah ini dan pasampean pangresa. Puja stuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun punggihati punding mastaka. Kahunyuk panjenengan kasepuhan Kresna, nuhun Kresna. Tekantun atuh ka Parsa Indra, nuhun mangga lingi. Punten kapangkeran, mangga. Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna dah nampirebun hulaksa ketika bingahan pembagian kalayan hapunten tina pihak kalpatan ageng semonten alit saling malu aya naon ieu teh amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng naon Kresna sarebu ulah janten benu laksa pun dados duka muga ulah janten ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya daun daya sanes aya taroskeun yang aya tanyakeun ceng anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes kumaha Kresna dupi eyang Batara atanapi sanes sadayana ye nu di dieu naon tara-tara tisasari kaca Trenggana minangka ieu teh cicing sia yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu keur murka kade akang persanten kana kawaspadaan adi kana permana tinggalan persanten sagemlengna naon Kang yang jadi Kresna teh nanyakeun eyang teh Batara leres jawaban anu pasti eyang teh Batara dupi eyang sepuh sarua Batara dupi pangresa sami Batara dupi kaula Kresna oge Batara oh sami sarua Kresna Batara eyang Batara mung dina naon bentena lir tangka tereup jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah barareda jigana teuing beda budi Batara nama sami sarua dupi bentena ai bedana teh pancena eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam sawarga maniloka alam Madyapada alam Marcapada eyang hidup mah ieu duta sawarga Ari Indra mah di daerah
nyaeta Titenjomaya dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya. Jadi perkawis batarana mah sami sarua. Nun eyang nun. Tah ai kitu naon? Upami ieu mah upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka eyang teu. Kade. Percanten akang kadi. Percanten pisan. Kitu naon ngan ngecebrek we kita tadi. Sumuhun ngawartosan. Bilih melengkung bekas nyalahan. Aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Leres. Saha mangklukna. Hei Indra, hei. Panyakit TBC liver mah lila rek tepana teh. Tapi penyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tama. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas. Jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka eyang. Sarua. Nah eyang teu nyaurkeun sarua. Jigana mah kana kitu Kresna. Saha mangkelukna anu ngahina. Upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana? Gebruskeun ka kawasan Dradi Muka. Urang totogkeun ka kawasan Dradi Muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan. Nuhun. Saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan. Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian? Anak dulur atapi dulur sorangan. Apa Kresna hukum adil? Kumaha? Ari adilna hukum teh ulah sieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah. Itu di sawarga mah nya beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawasan Dradi Muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah mah tuntut. Sae nuhun eyang. Nah saha nu ngahina? Nu ngahina teh sanes anu lian. Saha? Putrana Bima Gatot Kaca. Gatot Kaca. Dugi kanang tang sok cenah Kresna. Nyage Batara, hayo urang patutunggalan. Oko pigalan pati. Ceuk Gatot Kaca sumuhun. Nah detek itu. Lamun nya teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu. Mun nya mah asa kasida teuing tah mah. Ceuk urang Kuningan mah kagila-gila kading. Ceuk urang Majalengka. Si Gatot Kaca wani ngahina nangtang gelut timalan. Urang ajar eta mangkeluk adi. Kaula kade cicing ulat cicing da teu lompatan ieu oge cicing eyang uning ngaku anjeun naon kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodog di kawasan Dradi Muka di campuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina daging besi tulang wajah urat kawat eyang nyaurkeun kapungkur oranana Braja Hingkang Tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah cilaka upami diserang
ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. Supados caina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ku konta. Oh alah silakan. Oh aya Kresna aya duh nuhun eyang kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak. Bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah ta ieu di jerona teh tarumpah nu sok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bra bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu hae ya nuhun Albius galaka surana ieu pake Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Sae pisan. Sae. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina. Ke. Paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih. Adik guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bisluit kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nyaeta masihan kasempetan ka para nonoman. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecagkeun kalungguhan. Bade niis bade wangsul kaula nun adi. Bade ngunurkeun diri leres. Nanaonan ari ua. Mereka sempetan ka hidup. Bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan. Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Oh tangtos. Kenaon margina akang kaula mawa ka nampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon? Eta mah ku adi we emut. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha Nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning perayaan. Leres ta eta. Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon? Atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeula. Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah badenya belah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula. Ceuk Kresna ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat dipencit. Anu ngewa teh jadi ngagedean.
aya balongna diacak. Benar. Itu cenah Pak Haji Ding kan. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina. Naon? Anu tegableg ka era we. Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh? Teu ditingali ku salira naon kasang tukang napangna papaseaan. Engke teh Gatot Kaca teh paeh. Usaha. Nah, usaha. Apaan Nalakasura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca paeh media massa, media elektronik, TPI, sararumping. Naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Angkung ti si Mandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India mah biheung apaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadepa. Gatot Kaca pae can dina surat kabar di radio bejakeun ka Bima. Leres Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija ku Nalakasura Boma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan legedet ngengkeuy. Leres ba dek teh leres kumaha adanya tuluy nganyatakeun nya Gatot Kaca paeh datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudig-dig Bima bapakna huntu kekerot sora ngegerung mun di rombongan tukang alok ngan jeding teuing teman. Apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija, anu ngadalangan Nalakasura. Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima krawak. Ngomong sia dilelepkeun. Boga pakarang ti saha sia? Ceuk saha ceuk Bima. Kana Nalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapak aing. Bapak sia teh saha? Kresna, Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa dek newak Kresna leugede. Panggih Kresna krawak ku Bima. Kap. Arjuna nya ka sukuna. Nakula Sadewa nya ka kenca katuh leungeunna. Bima nekean kena Kresna bletrok cobi bayangkeun si cepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa tah alah Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, Arjuna, kasawarga dek nanyakeun nya jeung henteu dalimaan leugede. Ta urang ayeuna tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayunanana Pandawa sangem da Pandawa matara ieu cieut kanu hideung tara penting kanu koneng dewa salah dituntut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun aki-aki buci trek hideung ngaranna Semar bari gutak-gitak ti tukang ala eta ala Allah nya Kang marukana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampiling akang mah ku bersihna we ngacreng dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka mun tita tadi bejaan itu
Tita tadi toel deui Nah halis itu ngiplik aja di tadi gini. iya tadi ngodoan nih ka putra nih tadi aduh tobat Pasarip jelegur teh eta masih cepos sidawala sigare ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan tapi lamun geus molotot bangunan nu geus nancep oge runtuh deui da bongana pondasina kurang pageuh marokana aing ngadedona persis Haji Sidik tapi ilmu nak tinggali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tinggali kasang tukangna nah kumaha teh akang ninggal dina kaca terngana gara cobi tinggali cobi gelombangna aduh Kakang Panjen rada kaulan gening di negara Pringgandani teh di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tinakan anu anarkis geus jadi separatis timalan ngahajang ngebrontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak resna teh geuning saha nu lepat da Gatot Kaca mah ti ta indungna bari ge hak tah mah aduh silaka Kang tah kitu nu mawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki Bucitri Kideung ai kitu mah parantos kaluar atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab kayak dupi adi tanggal walarna kumaha simpen heula ieu ulah simpen heula jadi akang teh tong cios nya teu naon atuh nanging tanggal walarna kumaha mangga simpen heula supados rine mangga hebat wah eta emutan dugi kayaknya anta mautu qoblal mautu teh eta kudu bisa maut sacana mati teh beh dieu nama da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut timalang ka dieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah teh ngarugikeun nah nguntungkeun sakira-kira ngarugikeun mah ulah dijalankeun Kakang Panjen rada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timalat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nyaeta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katingalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna ai perkawis ilmu eta mah gampang mung maksudna wayahna ke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu tirta kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui kitu tapi akang teu katingalieun ku Kresna ulah upami ku pihak Pandawa mangga teu naon tah ai kitu mah mangga ai kitu mah hartina tanggung jawab nya mangga tirta kamandalu leres mangga nun oh rame nya we acanu kitu rame ulah lamora cicing ieu canak naon sami sareng itu tarumpah ai itu mangarana teh lilinggakeun sana leres anu diangge ku Sutija mah dupi ieu mah tarumpahkan sana teu ngangelilingga ieu teh antina itu dah mangga dua pan gitu atuh pati-pati akang turun oge aya meunang mau diambak ku aki-aki mangga geura lumampah Kakang Panjen rada kaula ingis Kakang Semar ka dieu mangga
Indra saksian lalajoanan di dia wa rek leuwih jero nyumput tibatan kresna wilujeng wa muga-muga we salamet sok numpun raja wisuna kacarios ieu Semar Astajinga Dawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyata kasatriaan Plengkawati beres ya pulang ceng kakang ilaing kade kitu cung oh mangga dina talus aya nu nong-nong goblok make nu gelo non teh jadi mau diteras ke dieu teh atuh sesa kitu atuh hatur nuhun sakitu ge aduh ampun panayagan nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain teh euy hirup ku babaturan di Wiwirang dunya nyeri ongko panayagan loba nu kabur positif kali negatif nya asa ku kabina-bina ceuing hirup oh tadina meureun dewek rada gede hulunya alah ampun ai rumah sauna nying harapan perang euy Kebo Ijo ari Kebo Ijo teh tadi teh kepala daerah di dieu tah di Pringsendani anu kaasup negara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun maneh ti Nagara Kesatuan Pringgandani hayang ngasingkeun diri ai Kebo Ijo ngajadogna teh di Nagara Trajutisna diampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura hayang mis atuh ai kitu mah jadi separatisnya hayang ieu negara di jero negara ai waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentarana teh tina ganja we tina heroin penghasilan teh bari daerah eta teh daerah agamis teh daerah agamis pada ulah kitu atunya euy nginuk ke Nagara Kesatuan atuh dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si lain naon ka lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara di Nagara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh ku musuh dipake babari kaserangna bangsa urang ya benar pepeurieun belah wetan geus beunang peke pikir berontak di jero imah hayang nyieun imah di jero imah pan cilaka hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek sarua jeung abdi loh naon akan ya agan naon aya serangan deui agan cilaka batur serangan cilaka betul cilaka balad-balad denawa Titrajutisna ge teu kantun atuh ku kituna ieu Prabu Nalakasura Boma kairing ulah dia balad tamtama nyaeta disapangkeunana
Prabu Batara Kresna Iya ge. nanging ku pihak Gatot Kaca mah teu katingalieun. Gatot Kaca. Paman Kebo Ijo, tingalikeun kaula nu rek maju, tingalikeun. Kaula geus make ieu tarumpah lilingga kencana pusaka. Iya ge. Tunggu. Supaya ulah loba teuing korban ulah dia bala tamtama aing dek langsung nying hareupan si Gatot Kaca. Sae. Kalakuan nu teu jujur sampai opat mitutur petriksa badan sapu Sapanjang jalan soreang wawale di aspalan sapanjang acan ka seorang bapak wawale di akalan sekarang mah lain pageto mah ujang lain isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh anu mah mikiran maneh Halus. tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang sungsang kilang barani ngaraga tapi ngarereka raga aya anu ngayuga lalinya pak kaya aku Sayangan pangeran langku kerja sadaya pastinya jadi papa kecilnya rosa kumaha damang balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis nu kitu Ai kana ku kagegean teh sia merkosa di tempat. siapa kababaturan hayang ngegel cing jeung babaturan teuing mah totong hayang silih gegel aya pamajikan diantep sementara digegel Gatot Kaca aing teu hayang pasea jeung Sianterja teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu teu hayang pasea jeung ulah dia bala tamtama tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca Beres teman. sama Hayang langsung jeung saya. teu hayang pasea jeung Kang Tardi cia Ulah ini mung mas. teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang Mung. cia
hayang sote pas saya aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing dengekeun. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun Kosin. Ini teh seuri goblok. Hayang rempo wes eta mah. Wing oge sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema. Jeung naon deui atuh? Mung gelut jeung orang utan. Mung deui jeung naon? Mung gelut jeung gajah. Hayang jeung naon atuh? Mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung sare di imah. Terawe anjing. Wah. Lain ke batur mah bisa. Ciri nanti ku terawe terjadi. Aduh. Aya lu boleh aya Hei uing hayang nyari ngabodor kunaon resepna. Kudu loba ngakan uyah. Atawa telum di laut 3 minggu atuh pae heuh nyari teh. Nyari. Ampun. Nyari kana kojor. Modar teh nyari jangan. Tong loba teuing heureuy sia. Mun geus lah. Sepodok umur. Da yakin unggul ayeuna mah lah. Naon unggul? Unggul salira. Nya anu bakal unggul mah Portugal. Portugal unggul. Kaliwat. Kaliwat atuh. Tak itu ieu wayahna bantuan bejaan bola dia bola tam-tama. Mangga ayo serang. Mangga Wah singkir. Naon jinglitkeun nonton baju. Aduh, kumis diberesan. Erek kelut mereka. Hei, Aduh, urang pringganda nih. radenan ya. Atuh da aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan aing teh Naon? usaha tina ganya. Oh tinaganya buku. Emang cekil atuh. Mun ceki teh usaha tina eta teh euy. Oh pasti atuh. Ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surawe jeung begatkeun ti koro aing heuh. Oh tidinya dendamna teh mah. Hei Gatot Kaca, saha we ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Datang neratang ngademen. Datang neratang ngademen. Emu pakulingan rana. Aduh kasep-kasep teuing. Ieu jelema jeung lunguh. Jiga-jiga turunan menak tiwastanu nu jadi wadana. Nah maneh meuni kitu tukang olo-olo. Ya bener. Raja Penggawa. Iya. Sobat-sobat yang nyaho jeung kaula sing hareupan. Ngaranna Abimanyu. Abimanyu. Naonana si Gatot Kaca? Kaula adina. Adina. Kasep euy. Nah kasep. Kasep, bener kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa. Sok kayang nyaho urang oko pikelan pati. Bener. Ya. Cari kopi-kopi. Cari Bang Adam. Ya Allah. Rasa namanya Acoy. Anut. Anut. Kamu juga nate. Iya. Goblok. Gado di Tajong. Ah buat tengah. Hebat euy.
Aman ya budak. Icep sabedung sakali tapi nahat tajong nepi ka peureuss ieu. Aduh. Kawas kepret Kang Yadi gitu ya. Oh gitu kurang. Ayo, woi. Aduh. Gelo euy. Teu sangka teuing ieu. Ya. Ayo maju kurang ajar ya. Aya sia. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun. Lesotkeun aing. Hayangnya hoyang lesotkeun. Geus eleh. Eta geus eleh. Eleh hiji. Eta eleh hiji. Alah. Ayo siap kurang aja. Aya naon? Agan. Naon? Juragan Abimanyu dialungkeun. Pilarian. Aduh, silakan. Anu karasa awak manyu. Dikersakeun salamet Kang. Nuhun. Wah sakitu ge kurang. Sok. Ditinggal ku akan keluar. Dimas. Abimanyu. Kakang antarja. Kumaha? Salamet. Nuhun. Jang. Lan. Di mana rag-rag? Pilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Alah. Orang marere. Atuh darurat reret ai leumpang teh. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada getih. Iya pipi abdi kata jos. Ubaran le. Barang. Tiraha maneh make jeung lagam kitu saprak gaus sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wajang si Surai. Agan kaula eta salamet dawala samuhun-nuhun muni melang abdi duh. Hariwang. Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tuh Allah insap-insapnya eta Sutija Jalan mana deh somong kata jelema kitu teh padahal dulur teh kayaknya teh. Oh dulu. Jalan mana ke dahulu. Ini rewas menawi teh aya agan duh. Beda murid Saddam Hussein. Ari maneh mawa naon eta. Atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Sakabale bisa dianggap pangeset terbang. Bisa. Sekalian eta Tarompet. bisa. Multifungsi. Ngacakwi, nyaron. Caron. Panah ongko. Gonewa. Dipakai mentang bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtamah hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, Ku abdi tiasa. Hibur lah akan. Asa nyarios eh. Mangga Agan. Acara ngebutan opak. Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun Surupkeun. Teu percaya teh abdi henteu tinggalikeun. Nya. Ya, burukan teh. Deui geuning sadanu gaji. Arepusna teh Syep. Palai lagu naon Agan? Naon? Palai lagu naon? Apan ieu teh rek perang. Lah, keun ante perang maladan. Urang ngalagu heula we nama. Menurut lagu naon? Sing sok mental lagu genul. Genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi. Genul kreasi panginten ta eta. Tah, kitu menak teh apal kana lagu. Menak teh apal kana seni, da moal nyaa kaituna ge. Moal. Mata kaya duit ke seni teh dihakannya gini.
Teu apaleun teh. Alah, Lain teu apa ting. gerak wa gandangukeun. Aduh. Sok. ting. Tesangka gening tesangka temanire Nusatia Nah, gening silung pot kawatna ngan hiji ya. Aduh, sia nyelakakeun maka aing. Kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadong nahin aing. Aduh. Gan abdi teh asa narompet. Cing sok. Yor. Cing tarompet teh. Surupkeun heula, surupkeun. Aya lagu naon agan? Cing buah kawung. Pulang. Bener alus. Nah, geuning ngaleok. Ieu leho nolong. Lain ka aing teh jelakakeun deh kabeh jelema teh. Nah, setimika pas nu gelo we ka aing teh ah. Aing jeung lempang dornanya. Tiga kan. Aduh. Anger. Alah. Cicing aya Eka dulu. Pemandruna paman. Sobik ka di kapayun lingina pulangan sebagian sareng pabadana paman. Aduh. Cok seseka. Dawala. Naon? Hiling. Hiling. Montong ngahalangan akang syariei. Montong si lumputan siya goreng patut. Ora sapira. Udang denawa. Ora sapiring. Ayaku hebat teh makan aing euy. Oh beres kan. Alah kalau bukan akang cilaka. Oh betul. Pasti melenceng sama yang bukan. Walah.
Nganawi teu aya agan. Hebatnya kan tembakan abdi. Kalau bukan tembakan abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh, tapi tingali heula panahna nu saha, tingali heula panahna. Itu. Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus. Segit dudungan. Nya, nu agan teh mah. Ari nu maneh mana? Kaseredkeun ku nu agan ka jero. Sok bede. Pilih teu percanten mah ka abdi. Nah, hati teh ka abdi berarti. Aduh nyangsar. Apet. Nah, kakara datang nu dekening euy. Hor, jadi heula dewe ka dieuna. Simpang simpang bener. Agan punten ya. Aduh. Nah, atuh geuning kakara datang nu mawi. Macet bener. Rupina mah kena bukan-bukan. Ngerakeun sia goblok. Ih. Sia. Push. Sok eta Bandring gua yang tinggalikeun. jika kadu kan. Keunang kitu saha. Nanaonan Aisyah? Healing. Aduh, nepi ka kitu eta. Piling bisi kena gitu kan. Haling bilih keuna, geus keuna. Nuhun jang. Syawang suna. Bos kawan ka kolot teh mah. Ampun. Mun urang maleret ke Bandring teh. Hah? Awas. Sia. Bro, ngabongohan kai. Iya. Jadi gebuk masih ngampul. Ini lusilan paingan. Ini hartina gunung. Lucy. Lusi sasi. Paingan. Paingan nyata tersangka. Datang ke harapan aing kata. Montong make jeung nita si Antarja. Montong make nita si Jakatawang Abimanyu. Sing kacugahan. Hali. Dimas. Kedek wakang. Sawius Kang, sawius. Wakang weyi, sawius. Rayi Abimanyu Kang, ulah manyu. Abi ajuan. Jejak sia. Sembah ka pihak rukuhnya Kakang Mas. Iya. Ayo. Hariwang jang. Dina mangsa ayeuna sok hayanya urang ijen patutunggalan Gatot Kaca. Doh. Saena mah kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula. Kalayan ieu anu ngabrontak dipringcendani panuhun tiasa direngsekeun. Ieu ge. Sami sareng akang teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk tigirang. Ya, montong loba bacot sia. Ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajaan. Oh iya dukuna urang ieu. Wah eta paranormal eta. Iya paranormalna. Lain paranormal, kuring menuntut normal. Alih. Nah, ai kelek dunungan. Meuni nyalang sengseng. Beda jeung koleksanana.
beda jeung koleksi anak. Abdi mah Tapi koleksi tak. turunan ti Mitoha bawa awak. Nya ai saya nama atuh Gusti Prabu naon. Saya nama saling hapunten kumaha carana. Wah, Da ieu teh saderek kapirayi panginten ka Raden Gatotkaca teh. Sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papaseaan. Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah? Aya kadua atau dipikanya ah teh. Aing raja. Oh nyata raja lebar. Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu silaing. Dumeh raja. Bida-bida. Dengar kasinggung dewek, kasinggung dewek euy. Serawas. Cabuk si koing. Maju Gatotkaca. Hah? Sok singkil lamun kitu basarana. Aingnya mah teu kengeng ku disabaran. Bener, ya, tegalana, tega pati ya. Ayo. Aduh bener. Doh, Luar biasa. Tajongkeun buru-buru. eta guna. Allah hilap. Ayo, Gatotkaca. Kumaha Kang? Bener maneh tega pati geus buleut. Pinasti karsayang tumampara. Ieu ge. Ieu tarumpah lilinggakeun sana ti Kresna ditajongkeun ka Raden Gatotkaca. Atuh Raden Gatotkaca pinasti remek pisan dadana. Woi. Sorak kena dia. Hidup, hidup, hidup Narakasura, hidup. Dimas Gatotkaca ni, ya Kang Yi, olah silaka cepot. Aduh, tobat teuing adi Akang. Gatotkaca dikumaha Dimas. Katinggalan mah digebuk atuh tapi kumaha. Waduh. Ampun teuing. Aduh, Kakang Gatot. Kumaha teuing ya teh Kang dikumaha Akang itu apa Yi? Waduh. Wah. Jak tinggalin Amru. Tinggal kitu dunungan. Waduh. Gan. Aiten babari. Gusti kumaha tos kieu yeuh agan cing bapa maneh kade kitu ayana gandeng ulu agan tulungan wa dikumahan mah teh nun ditajong wa lan tajong ditajong wa ulu kumaha parantos kieu wa alah hebat tajonganana kan Wah, lain beja Kang. nya bejana mah gugur teh si guyur Eta teh. kan si guyur mah najongna jeung pamajikan eta kabur wae Ganti 2 peti ganti. aduh wah ulan cing tulungan wa percaya ka wa lamun wa teu bisa nyageurkeun ka Rai Gatotkaca wa leungit kepercayaan putra antar Jawa wa cageurkeun wa omat wa ing wa tukanya wa kepret siapa ing
yang nyebut Uwa atau ka bapak mah munini tah wa ing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakatawang wa sok nya wa tulungan we wa cing persanten we cing persanten percaya ka wa lain senjata dunia dulu jang yuk lain senjata dunia nu dipake tuh udah kolot mau waspada wae mau tika dipaten dunia kene sama syakuyuk Jodoh nyuke itu karena bintang kan. orang luhun tun entong kasa kesek dina kayayas tun entong ngalelewe sia sialo nggak ada langit itu Bakar. Allah dalam uluh mining kisah warga itu semah katuran dawuh lah semah katuran dawuh cepot dawala nuhun tanggung jawab sia senjata di mana ieu sumuhun lain sumuhun hayu tanggung jawab bade ieu tirta kamandalu rek dikucurkeun hidup Gatot Kaca waras teu makaning jati teu makaning waras saluya agan aduh wa geuning aya eyang ti sawarga heueuh kasep Go. oh lan ku abdi tahu ku abdi sini di landongan kumaha karaosna cek hudang lulus eyang lulus Tang tos bulan. nyangakeun ka Kakang Semar ngajak jaga nama sakalian bisa dikepret ke kuai sok sakalian Ulah kagok. hayo duh tewantun mangga nyangakeun we si bodoh kulit waru angan daru sinungu nuhun wa sawang suna iya diuk kasep kulit waru angan tahu si dugul ya budak dugul kulit teke lain si Aples kita halo di sini Aples siapa di situ aduh Aples wah baru patau lawan deui Sutija Kasep di malam eta simpen heula wiatkeun ka Wah Semar tarumpah Serama ieu pake gua ngawiat gua tah sok buru-buru tah ieu teh tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicakal ku Sutija di malam lawan amit wa doa nama wilujeng lalajoan aja pade Sekali. ini jang saya Aisyah teh resep ngadukeun jelema hah ay daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung si lain ya mun di dunya mah si lain teh supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianana Si realingan. Si geing. rumaos buru-buru cagerkeun kresna moal sarubaka bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kresna adalah ayo idit mangga idit bade hayo idit Gatot Kaca idit bade Kakang Semar tenang idit tenang hayo idit udah wah anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu teu BCG
anu ningalieun ka ama kasep sahabai oge oh daing teh mata peda Ujug daya. sok nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun ka ama moal aya nu ngadengieun sorama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu sahaya di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleu Ajajar we takolot lu. cih kan ieu sahaya ditukangeun maneh ngadenge sora aing lawan Boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek di tukangnya Bisa ka penampakan di tukang mah ta eta. nepi kaki Lebih ka sararomong mah. cara romong kabeh oge lawan Boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si aing sok lawan Gatot Kaca ya kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tinggali saha di tukang cing tong heurejang tong heureuh ya tuah waras tuh bakal jati-jati tuh bakal waras uluya cager oh tah mantap Benar tanggung jawab. hei Cakra mulang deui ka asa kasep aduh iya kumaha ayeuna kumaha pipikiran aduh kaula teh dipangaruhan kudu jadi anak nepak dadaken saja di linglung kaula tuh keur pasea keneh buru-buru cokot eta tarumpah lingga aduh anak ing Gatot Kaca bawa mana itu sanes gua punten we gua putra geus teu naon hidup gua mau pilih kasih yakin hidup mah teu salah Saat teh digusur teh mah. batu ribut ieu mah hees atuh Ari Tunuh alah hudang sia sadaya-daya kaula nu nanaonan teh nepi ka kitu ngerakeun sia kadekeun eta lilinggakeun sana sadaya-daya kadekeun dek kumaha rumah ose sidik si anu salah der si kebo ijo diampihan ngaracun kolot sia rumah ose ene mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah kalayan kebo ijo rek dibikeun pek dek narima hukuman naon geus sabodo teuing rumaos sama hapunten eyang tah Gatot Kaca hampura akang aduh Kang sami-sami geus kieu sedih we mah Khawatir aya geus kitu makan. hampura akang Gatot Kaca sami-sami Kang sami-sami anguran mangga urang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan imalan hapunten sakali deui ama geus bebas hate warantos tah kahayang teh kitu ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan angang silih teang gering silubaran paeh silih rasanan salah silih benerkeun poekeun salisaangan imalan ya Kang, ayo geus saling hampura mah beres segala rupa ge heuh bebas Kang. alah hapunten tidak sagoro pihak kalepatan ageng sebentar alitnya Mohon. ieu lampahan nu pina urang cekapkeun ka dieu kemang ti detik Silumaran Sari tutup lawang si getak